Mang atuh cenah ulah tina bering wae bosen oke ci urang teh tah atuh tina stang seher ci urang teh da si mang ieu tah ngomentar ka urang cenah bosen ngaliwat we kana beradangan eta-eta wae cenah tina bering tong bora ah mang euy urang ge nu nyieunna ci urang teh sabenerna mah bosen tapi apalah daya da urang euy loba orderanna teh ayeuna gara-gara ngonten wae urang nyieun peso nyieun bedog tina bering jadi loba nu kadarieu maroa bering tah jadi ku urang apalah daya di videokeun ku urang teh da pamentana cenah hayang didokumentasikeun hayang dikontenkeun oke urang mah ceung teh ngan saukur hanya sebatas nyumponan ngan aslina euy kasih mang eta anu bieu ngomentar ka urang kitu aslina urang mah berterima kasih banyak soalna atas masukanna bener euy pokona mah nya edukasi teh ulah eta-eta wae tah ayeuna ieu peso ku urang euy bingung pisan jadi apalah daya ieu teh euy bahanna leutik jadi ku urang bakal dijieunna teh sajadina we pokona mah nya ku urang dijieun peso dapur ah moal balik leutik teuing dijieun peso pargi nyisit wah ci urang teh moal balik di moal ganteng ka dituna jieun bedog komo deui eta ci urang teh jadi ku urang dijieunna teh peso raut we euy sapertikeun kieu ngan asli euy pokona mah ieu urang edukasikeun ka maraneh jeung ngabejaan bahwa stang seher teh alus euy pokona mah bisa dijieun peso tah ieu buktina ku urangnya dicobaan tah kitu tapi bisi maraneh boga nu kieu kade ulah dipicieun bawa ka urang ka dieu keun hayang peso raut mah pokona mah ganteng kalem ieu mah pokona mah lalajan pikeun ka akhir mun teu awas tah cik urang teh kasih mang eta euy tadi dina komenan hampura mang ci urang teh da urang mah heureuy nya kitu so teh tah tapi asli ieu mah urang nyieun peso raut ieu hasilna mah ganteng kalem di akhirna ieu mah lebih sedikit mancrit kurang gomplok soalna bahanna teu bisa digomplokeun da sakitu jadina tapi najan dimancritkeun oge ieu wah keren pisan euy pokona mah keur ngarorek mah komo euy pokona mah keur nyentar aja tah keur pokona mah keur pengrajin mah iya cocok banget pokoknya mah rekomendasi banget buat kalian nih buat biasa peso rawut seperti ini tah ieu urang geus di zoom nya ngarah kumaneh katingali bentukna bahwa ieu teh asli keren tiga urang heureuy kita kitunya tapi asli euy pokona mah bisi rek nyebutkeun keren ka urang moal nolak saeuh pamajikan urang mah heueuh cenah bimbang kadang keren kadang teu urang teh kitu da urang malolobana cenah guyang di panai teh ieu geus dina sipuh deui euy urang disipuh karena oli euy soalna ieu mah bahanna kerasnya itu pokona mah. Nah, ayeuna bersihan saeutik urang bikeun aya kasih dadan ngalah leuwih ganteng gagangan heula. Ya gagangan cing alus. Tah ieu hasilna mah euy tuh ganteng kalem. Asli euy pokona mah hade ieu pokona mah pake ngaraut mah hayu pokona mah siap tempur gaskeun pokona mah nuhun maraneh geus lalajonya. Jempolna poho jempol kade si poho.